cara didengingkeun teh wah teh salaki pamajikan salakina teh sok loba tamu datang ieu balik ieu unggah deui ieu terus itu bila teh gitu pamajikan ada teh keuheut mos-mos kudu nyubuhan terus capek ngubahan wadah capek mau dahareun ka warung gitu menceuk bahasa urang terus protes ka salaki cepat upalah jika tuh loba ting tamu ieu suran bapak tuh eureun datang ka dieu ngomongkeun teh oh awe di sosial kana ieu deui menceuk urang gitu eta bojona mau mantul sehingga hatena nu janten jarakan teh nyaman akhirnya kumaha curhat ke Kanjeng Rasul ya Rasulullah abdi teh gaduh bojo bojo teh makan wae di hakuna nya beda kabumi sok seueur wae tamu beungeun anjeunna teh capek bahwa bayaran jai jeung sajabina sorujung nyunang ge mah kieu ya isu lamun aya tamu hem kanjang deui ka imah anjeun nah di mana beres namu mun balik ajak pamajikan anjeun ngajajabkeun tamu lebihkeun ka lawang pantau tuluy tingali balik na tamu lebihkeun ka teu ka tempo punduk-punduk najan lebihkeun ka kecil tamkin kumaha dongengna bawa ka dieu jeung pamajikan maneh orang gitu deh namanya hari nabi nyebut maneh akhirnya kumaha ini teh kitu ganggap tamu begitu tamu pasian ulun ngobrol kali tu ka dieu begitu pamitan euy anjeunna sareng bojona ngiring ka lawang pantau sakumaha naon dijualan bojona ditinggal begitu wah usul eta tamu ternyata keluar tina tukang tamu teh aya kalajengking aya orai wah dia lain saja bang naon ieu kira-kira alamat dah naon ieu nah akhirnya bojona sareng cara beungeun teh nepang ya Rasulullah atos langkung sadaya dicarioskeun kudu dilakonan las kumaha anu begitu tamu keluar teh eta mah orai kalajengking wah sakur satu hewan jeung perkara-perkara nu katinggalna sararem keluar eta di bumi ngabring jeung barengna keluarna tetap nah itu naon sorujung junan teh eta sabalihna fadilah di mana imah urang kakenjangan ku tamu sebab begitu keluar tamu imah urang teh sakabeh bala bencana musibah karun singka susah bakal tumiba ka urang nu aya di jero imah eta bakal dibersihan badan akhirnya alhamdulillah gitu sehingga semua begitu dongkap tamu teh bahagia deh gitu tahunan sok apa pernah dongeng eta nya tapi ninggal keur pusing mah sok kubur ninggal-ninggal terus gelap jurusan kita terus belajar lah masalah akhlak ya terus ya